Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaydan Rizky Padilla. Saya dari kelas 11 MIPA 7 dengan guru Enjang HR SPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Sunda, yaitu materinya biantara. Pengertian biantara. Biantara nyaeta ekspresi pikiran dina wangun kecap anu ditujukeun ka balarea, atau dalam bahasa Indonesia biantara adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Nyusun teks biantara aya 4 bagian. Nu kahiji jejerna aktual, nu kadua rangkawa wewek, nu katilu eusina mundel, nu kaopat basana hade. Hiji, jejerna aktual. Jejer atawa tema biantara teh kudu aktual, luyujeng situasi sarta kondisi nu kiwari kerame, dipandungdengkeun ulah medar tema nu geus eta-eta keneh. Nu kadua, rangkawa wewek. Jieun rangkai tulisan dumasar kana struktur biantara nu ngawengku bagian bubuka, eusi jeung panutup. Tuluy eta struktur teh kasih ngeusian. Sing taliti sangkan rangkaina wewe. Wewek bari tong poho gunakeun ejaan basa Sunda nu bener. Katilu, eusina mundel. Eusi biantara teh kudu mundel, hartina rea mangpaat jeung pulunganeunana. Teu padu ukur nyieun atawa nyontot teks biantara nu geus aya. Nu kaopat, basana hade. Biantara teh kudu matak ngirut, sabab patali jeung sendihar jeung euyeup ku mamanis bas. Bisa dieuyeubban ku atawa kalimah pinilih atau kata-kata mutiara nu ditepikeun ku nyarita. Ku kituna basa nu digunakeunana ge kudu beung sindiran, babasan jeung paribasa, catatan referensi bacaan. Hiji, tokoh. Metode biantara kabagi menjadi 4 bagian. Nu kahiji aya metode nalar, nu kadua metode maca naskah, nu katilu metode catatan inti biantara atawa teks temporan, nu kaopat metode langsung atawa impromptu. Hiji, metode nalar. Metode nalar atawa metode ngapalkeun nyaeta biantara nu ditalar sakumaha teks nu geus disusun samemehna. Tengtuna biantara teh ditalar atawa diapalkeun sakumaha eusi teksna. Nu kadua, metode maca naskah. Metode maca naskah nyaeta biantara nu ngagunakeun teks dina perakna biantara teh maca sakur nu aya dina teksna. Nu katilu, metode catatan inti biantara atawa teks temporan. Nyaeta biantara kalawan mawa catatan hal-hal nu penting nu rek ditipikeun, biasana sok dijieun catatan-catatan mangrupa gurat badak atawa rangbay omongan anu rek ditipikeun tea. Nu kaopat, metode langsung atawa impromptu. Nyaeta biantara langsung tanpa nyiapkeun teks, biasana dilakukeun ku jalma geus parigel atawa ahli dina nepikeun biantara. Tujuan biantara. Biantara umumna ngalakonan hiji atawa sawatara hal di handap ieu. Pertama, mangaruhan batur sangkan daek, nuturkeun kahayang urang jeung resep henteu kapaksa atawa rela. Nu kadua, mere hiji pamahaman atawa informasi ka batur. Nu katilu, nyieun batur gumbira jeung biantara anu ngahibur, ku kituna batur gumbira sarta sugema jeung kedalan anu kurang ditepikeun. Hal-hal anu diperhatikeun dina biantara. Hal-hal anu diperhatikeun dina biantara nyaeta nu kahiji, vokal atawa sora kudu bentes atawa jelas. Nu kadua, lentong jeung wirahmana merenah.
Nu katilu kudu nyunda. Nu kaopat henteu tegeung atawa diale teuing, teu gancang teuing jeung henteu acat teuing. Nu kalima kudu miboga pangaweruh anu jembar. Pangpangna nu patali jeung materi acara anu di MC ana katut nu rek ngeusian. Eta acara boh jalma boh kasenian atawa liana. Nu kagenep kudu pintar ngareka basa anu orisinil surti kana kahayang pamiarsa. Kudu miboga sikep anu hade atawa tatakrama paroman gerik-gerik liana. Nu katujuh mibanda rasa humor atawa sense of humor dalam bahasa Inggrisnya. Nu luhur utama dina acara-acara nu sipatna hiburan pikeun ngahirupkeun suasana. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.